Isuk-isuk harita teh manuk ricip disarada bari ngiciskeun jangjangna. Lembur Jatisari nu aya di wewengkon Sumedang pangeusina geus pada harudang tina sarena. Masing-masing pada tatan-tatan geus ngalaksanakeun pancena sewang-sewangan. Di salah sahiji imah panggung nu kawilang resik bersih katingali aya lalaki ngora nu make baju kampret bodas jeung pangsi bodas. Muntreng ngobrol jeung pamajikanana nu kawilang awewe ngora tur mibanda rupa nu geulis. Jadi Kang Wikarta teh rek ngiring ngaluhan pangangkir ti Arminta pupuh lembur teh Kang? Bener Ningsih. Sabab ieu mangrupa kasempetan nu hade geusan sawala atawa pagan ku aya gangguan keamanan anu beuki dieu teh beuki harengheng karasana. Ningsih neuteub antep ka Wikarta nu jadi salakina. Aya rasa salempang dina batina sabab nu rek disawalakeun di balai pasewakan teh ngeunaan runtuyan kajadian anu tumibak ka lembur-lembur anu paeunteng-eunteng jeung lembur Jatisari. Ari cek abdi mah upami teh mah Ki Arminta nyuhunkeun tulung ka Kang Wikarta omat ulah disanggupan Kang sabab beura tanggung jawabna geusan ngajaga keamanan di eueuh lemburan teh. Wikarta imut ngandung harti ka pamajikanana. Sikapna tetep tenang nandakeun pribadi anu memang boga kapercayaan kana kaampuhan dirina sorangan. Ningsih, di ieu pilemburan sasatna diri akang nu dianggap bisa jeung mampu ngajaga keamanan. Sabab pikeun ieu lembur, diri akang teh salaku pupuhu hiji paguron silat. Anu tantu kudu bisa nyumbangkeun tanaga jeung pikiran dina mangsana ieu lembur ka ancam bahaya. Wikarta negerakeun eusi hatena kana jadi pamajikan. Nanging sing emut Kang, upami dugikeun ka aya kajadian naon-naon sedengkeun Darman anak urang apanan masih kene tacan dewasa Kang. Ieu kedah janten bahan tinimbangan Kang. Aing nyabet asa kaingetan akang teh. Ka mana budak teh beu teu katingali geuningan? Pugu biasa budak teh isuk-isuk kene geus indit ngarit da nyaah pisan geuningan boga domba hiji oge. Nya kitu eta Ningsih. Bisi akang balik rada beurang ulah gedeupeunnya. Sabab naon rupa anu baris disawalakeun teh kawilang hal anu kacida pentingna. Muga-muga we atuh ulah lila teuing. Kade we Darma ulah sina ka mana-mana deui. Nya cek Wikarta amitan ka Ningsih nu jadi pamajikanana. Nya mangga Kang, kade sing ati-ati Kang. Ningsih neuteub tonggong salakina. Anu leumpang ninggalkeun pakarangan, nyata pakarangan imah rek muruk ka balai pasewakan, mangrupa tempat riungan di eta pilemburan. Waktu tepi ka balai pasewakan, kadatangan Wikarta dibagiakeun ku sakabeh nu aya di dinya. Pugu geus pada ngarti yen Wikarta teh mangrupa inohong sok sanajan masih keneh ngora umurna, mangrupa guru silat utama di eta pilemburan di paguron Culabadak. Kawilang hiji-hijina paguron silat nu aya di eta pilemburan. Ki Arminta salaku pupuhu pilemburan harita ngabagiakeun Wikarta tutas aya dina eta riungan. Sanggeusna silih bagiakeun sakumaha mistina, Ki Arminta harita ngamimitian muka babaran lisan. Ka para dulur pangeusi lembur, utamana mah ka saderek Wikarta ngahaturkeun nuhun kana kasumpinganana dina waktu ayeuna urang diumung pulung, memang aya nu rek disawalakeun. Anu memang tumali jeung keamanan di lembur urang. Aya rasa kahanjakalan pikeun urang sarerea. Sabab teu sakabeh para nonoman katarik hatena geusan neuleuman ilmu bela diri di paguron Culabadak anu disesepuhan ku saderek Wikarta. Cacak lamun urang pangpang nama para nonoman mekalan diri ku ilmu bela diri mah tangtu lembur urang teh bakal regreg pageuh tina ancaman para karaman. Reg Ki Arminta eureun heula nyaritana, nyelang muterkeun paneuteupeuna ka sakur nu aya di eta riungan. Ai Wikarta diukna dihapit ku dua jajaka anu memang mangrupa dua murid pinilih anu salila ieu geus cukup lila neuleuman olah kasantikaan di paguron Culabadak. Teu lila Ki Arminta salaku pupuhu pilemburan neruskeun deui hanca caritanana. Tah. Ku ayeuna kitu para dulur salembur. Hiji kawajiban pikeun urang geusan ngabela ieu lembur tina ancaman gorombolan macan liar anu dipingpin ku si bewok. Lembur anu paenteng-enteng jeung lembur urang tadi peuting geus diranjah, teu mustahil dina peuting-peuting nu bakal datang baris ngaranjah oge ka lembur urang. Ku ayeuna kitu urang kudu caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket
ulah nepikeun ka talobeh atawa balangah nu akhirna lemur urang jadi korban kaganasan eta gorombolan macan liar. Salah seorang lalaki nu geus aya umuran harita ngacungkeun leungeunna ka luhur bari nyarita. Tapi muga janten bahan tinimbangan saliraki pupuh lembur. Sabab garombolan macan liar teh lain sambarangan jalmana, estu arahli dina hal ilmu silatna. Anu jadi pamikiran teh saha anu bakal atawa kudu nying hareupanana. Muga hal ieu diterangkeun ku pipuhu. Ki Arminta ngareret sakedeung kalawah wikarta anu tembong sikepna tetep tenang. Naon anu bidilisankeun ku kidulur memang teu salah. Mertahankeun ilembur tina gangguan ti pihak mana bae oge tangtu jadi kewajiban urang salaku pangeusih pilemburan. Ngan tangtu anu kudu jadi bahan pamikiran teh setiap anak buah si bewok memang boga atawa boga keahlian dina hal ilmu bela diri. Sedangkan urang estu benang dihitung. Ku ayeuna kitu kasaderek wikarta manganyangakeun bok bilih aya anu saja didugikeun. Ki Arminta mere alas ka wikarta gesan cumarita. Wikarta manggut ka Ki Arminta paneteupna anu seukeut muter ka sakabeh nu aya di dinya dina sikap anu tenang pinuh wibawa. Harita wikarta terus kedal nyalisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang wargi sadayana sakumaha anu didugikeun ku pupuhu urang memang telepat. Anu jadi bahan pamikiran urang ayeuna nyata agungkulan. Turta ngongkulan kaya nu baris karandapan. Upama teh mah gorombolan macan liar nu dipimpin ku si bewok. Ngarannya ka urang. Sabenerna si bewok sapaguron jeung simkuring dina waktu keur masih keneh jajaka baheula. Ngan jalan kahirupan anu beda geus misahkeun hubungan tali kaduluran. Si bewok atawa gopar kawilang jalma anu kejem sarta telenges dina tindakanana. Teu matak aneh upama dina waktu anu teu mangkuk lila ngaranna jadi bahan carita balarea. Ilmu bela diri anu kacangkingna memang beuki maju. Sabab dirina geus neuleuman ilmu-ilmu kasantikaan anu lilana ti sababaraha guru anu sejen. Teu matak aneh lamun jadi jadug sarta jago tur mimpin gorombolan macan liar. Reg wikarta harita ngomongna eureun heula. Bat harita teh ngolepat dina ingetanana mangsa dirina eukeur masih keneh pada maguron ilmu kasantikaan ka guruna nu katelah Mbah Wigena anu dileuweung Argabina atau Argaminanggur Cianjur. Dirina jeung Gopar atawa si bewok mangrupa dua murid pinilih anu mampu meh nyangking sakabeh pangarti guruna. Wikarta neruskeun dihanca caritanana. Gopar alias si bewok memang boga kaistimewaan dina matakeun bedogna. Ulin bedogna memang teu bisa dianggap enteng tur mata kabahayakeun pikeun lawan anu teu saimbang. Hal ieu dumasar kana kaayaan Gopar anu memang saguru jeung si kumkuring. Upama teh mah memang si bewok bakal datang langsung upina bae simkuring anu bakal nying hareupanana. Wikarta mereka tenangan hate kasakur nu aya di dinya dina harti dirina nyanggupan gesan adu hareupan jeung si bewok salaku jadugna gorombolan macan liar. Salah saurang lalaki anu saumur milik dina kaayaan mah jeung Wikarta ngacungkeun leungeun bari terus nyarita. Punten ieu saderek Wikarta. Keun ku si bewok lantaran aya nu bakal nying hareupanana ngan kumaha ngeunaan anak-anak buahna. Sabab di pihak urang anu ngarti kana ilmu bela diri teu beunang di itu atau beunang dihitung moal leuwih ti 10 urang. Kitu kita can asak pangartina. Sedangkan anak buah si bewok aya kana welasna ieu nu masih keneh bingung keur kuring. Wikarta neuteub antep kana bieu nyarita. Teu lila terus kedah di lisan. Kasauran atawa caritaan kidulur ka harti ku simkuring. Lemah dieu memang kalemahan urang. Saperti anu diterangkeun tadi ku pupuhu urang, lain sapeda simkuring nyangking paguron silat di lembur. Ngan upama teh mah jumlah anu neuleuman ilmu kasantikaan teh jumlahna loba, tangtu urang waringdang.
Tapi sanajan bari jeung kitu urang petakeun tanaga nu aya. Wikarta ngareret kana dua murid pilihan anu diuk pagi hapit ku guruna atawa ku dirina. Marlan katut Subari mangrupa murid simkuring anu memang geus lumayan asak pangartina. Tanagana bisa diandalkeun. Sedangkan anu sajena oge kudu dibantu ku diki dulur. Urang kudu boga kawani. Sabab engke lembur urang teh terus-terusan jadi ladang pikeun maranehna dina mangsana ngaranjah ka ieu lemburan. Loba di katerangan-katerangan nu sajena ti Wikarta. Khususna mah ngeunaan sikep jeung kawani pangisi pilemburan ku ayana tinakan gorombolan macan liar anu diluluguan ku Ki Bewok geus beuki narek kabejana loba pilemburan anu geus diranjah tur teu kaitung anu geus jadi korban. Waktu riungan bubar Ki Arminta salaku pupuh pilemburan ngahajat cacarita paduduaan. Kade sing waspada jeung Wikarta. Sabab terus terang aki geus menang beja datangna eta Karaman. Dina mangsana wanci peuting aki taya deui anu dipercaya ka jabati Jang Wikarta anu baris mampu ngungkulan ieu kayaan. Katingalina teh tadi geus pada kahudang kawani jeung sumangetna muga-muga bae dina waktuna bener-bener bisa diandalkeun. Memang sakedahna kitu Ki. Sabab lamun ngan ukur ngandalkeun ka abdi jelas Karaman nu datang teh moal saimbang. Ngan ari harapan masugan we si Bewok masih keneh ngajenan sabab dinten teu oge kungsi saguru jeung diri abdi nya kitu bae eta mah Jang. Aki pokona mah mercayakeun ka Jang Wikarta ngan anu ngaronda ti mimiting ke peuting mah kudu leuwih dihaneutkeun sabab eta Karaman teh geus dipapai satiap lembur anu diranjahna lembur urang nu tacan karanjah teh nu matak aki bener-bener salempang ieu nya urang Bandungan we Ki. Kumaha geletuk batuna kecebur caina. Nu penting urang pada saya gadiri iatna bari waspada. Muga-muga abdi oge mampu ngungkulan si Bewok. Abdi ayeuna amitan heula Ki, bisi indung barudak dedeupeun. Ya sok atuh kitu Jang. Sok itu. Tutas kitu mah Wikarta terus amitan dibarengan ku Marlan jeung Sobri mangrupa dua murid pilihanana. Ngaso atuh ka itu, geus eta mah Jang. Tutas kitu mah Wikarta terus amitan dibarengan ku Marlan jeung Sobri mangrupa dua murid pilihanana. Di lebah pengkolan memeh papisa Wikarta amanat ka dua muridna, kade Marlan ugi Sobri. Lamun teh mah nya urang kudu nying hareupan kayan tarung patutunggalan jeung pihak Karaman. Modal nu utama teh nyatana katenangan, sabab ku jalan tenang pikiran naon anu dipiboga ku urang, nyata ilmu bela diri bisa digunakeun sakumaha mistina. Destokeun pisan ku abdi. Temal Marlan jeung Sobri meh bareng, atuh geus kitu mah terus papisahan nguru ka imahna masing-masing. Datang ka imah Wikarta langsung diajakan ngobrol ku Ningsih anu jadi pamajikanana. Kumaha Kang? Hasil tina riungan teh? Ari cek abdi mah urang mah ulah pipilueun kana urusan nu aya patadina jeung ributan Kang. Ningsih bangun salempangeun pisan sigana teh. Kituna teh sanggeus mairan cai ka salakina duaan diuk dina amparan samak nu handapna di amparan lampit da pugu imah panggung. Wikarta narik napas panjang ngareret ka pamajikanana terus neuteup kaburuan imah bangun anu keur nyawang ka tempat anggang. Teu lila Wikarta nyarita deui siga ditujukeun ka dirina sorangan. Memang teu gampang geus adu hareupan jeung Gopar. Sokomo ayeuna jadi jadugna Karaman. Ngadenge Wikarta nyebutkeun ngaran Gopar Ningsih katingali meuni kerung di barung jeung hate anu keketegan. Ingetanana ngalayang ka waktu ka tukang dina mangsa dirina keur masih keneh parawan. Apanan Gopar teh sarua demi kahayang ka dirina. Ngan Wikarta nu mampu merukeun hatena malah kungsi riributan antara Wikarta jeung Gopar mangsa ngarebutkeun cinta dirina. Tapi Wikarta dina waktu harita memang aya dina kaunggulan. Nah, Kang Gopar penak di mana kitu Kang? Cek Ningsih jadi penasaran. Wikarta netep antep ka pamajikanana bari terus ngawalon. Ningsih, Gopar teh si Bewok teh anu ayeuna mimpin atawa sasatna jadi jadugna gorombolan atawa Karaman macan liar. Anu dina waktu-waktu ieu terus ngarampog, tur ngaranjah ka tiap-tiap pilemburan. Malah dina peuting tadi mah anu diranjah teh lembur anu paenteng-enteng jeung urang, nyata anu deukeut pisan ka lembur urang. Beuki ngageter hate Ningsih kaentepan ku rasa sieun. Breh teh kacipta deui dedegan Gopar dina mangsa kerja jaka. Memang mibanda pangawakan anu jangkung gede simbar dada.
ngan aya anu tenarik pikeun hate Ningsih harita sabab sikap pribadina anu tetelangan ukur hayang ngulinkeun janji sarta sikapna anu sombong nya kitu deui tinakanana anu galak jeung kasar ka sasama. Oh, kutan teh kitu Kang Gopar teh Kang. Atuh kumaha lamun nya nepikeun ka ngaranjah ka lemur urang Kang. Nya eta mah kapaksa akang kudu nying hareupan Ningsih. Sabab terus terang akang teu bisa cicingeun kitu bae ningali ieu lemur diranjah ku para karaman sangeunana. Tapi nanti leuwih hade lamun urang tinggalkeun we ieu lemur teh Kang, urang ngungsi neangan lemur anu jauh tina cangkremanana eta karaman. Ningsih. Akang hiji lalaki sok komo di ieu lembur apanan sasata mah akang teh pupuh hiji paguron. Kumaha kasebutna meureunna lamun akang jejerih ku pati, miuni hayam kabiri leutik burih ngandar jangjang, kumeok memeh dipacok. Teu bisa Ningsih. Akang kudu pelapati ka ieu lembur anu geus ngadagingan sarta nu ayeuna jadi lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Wikarta harita negerakeun sikap jeung pamadeganana. Tapi Kang Wikarta, ingetkeun kula warga urang Kang. Darman masih keneh leutik, abdi teu miharep pama aya kajadian anu teu dipiharep tumibaka diri Kang Wikarta. Abdi rek jeung saha Kang? Ningsih sorangan ngageleter nanakeun hate anu bener-bener teu panuju kana sikap jeung pamadegan salakina. Ari geus, kapan urang teh geus sidi? Geus natrat, geus nyata. Yen di tempat teh jadi pupuhu, jadi kokolot, sok sanajan urang umur can pati kolot. Ningsih, akang memang sadar kana eta kaayaan. Ngan urang oge kudu mikirkeun pangisi filemuran. Cing, lolobana mah kapan jalma-jalma biasa, anu ngan ukur bisa ngulangkeun pacul jeung koret. Sedangkan dina waktuna kudu ngulangkeun bedog jeung gelut. Akang teu mikeun lamun ieu pangeusi pilemburan jadi korban anu sawenang-wenang ti pihak korombolan macan liar. Tapi Kang Wikarta, apanahan Kang Gopar? Akang ngarti Ningsih. Gopar memang ceuk akang oge lain lawan anu enteng nu atah-atah upamana nepikeun ka ijen wewesen. Ngan akang rek ngusahakeun ku cara ngajak damai lamun bisa. Ngan lamun teu bisa mah nyatang tuwe geus aya di jalan kajaba ti kudu ku cara hiji lalaki, pugu akang oge geus apal kana adat Gopar anu memang sigana bae mustahil upama diajak damai. Sabab komo aya jadi jadugna karaman kapan? Katingali Ningsih rambisak panonna aya perasaan sedih anu mangaruhan kana hatena. Bet kacipta upama salakina meunang musibah eleh mangsana ijen wewesen jeung si bewok. Abdi teu miharep akang cilaka. Jadi leuwih hade urang tinggalkeun ieu lembur Kang. Gopar kawilang kejem jeung terang ngasiras adatna. Rek jeung saha abdi lamun Kang Wikarta nepikeun kakeun aku cilaka. Wikarta ngarenghap narik napas panjang. Anu memang pikeun manehna oge surut ti kasedih pamajikan teh dumasar tina rasa kasalempanganana. Malah sok sanajan Wikarta sorangan memang sabil. Nah bisa jeung henteu ngimbangan atawa ngungkulan ka bisa si bewok atawa Gopar anu beuki deui beuki terus maju elmuna. Tapi Wikarta gambaran hiji lalaki anu dina nyarita sok sagolek pangkek sacangkret bageu. Taya basa pikeun dirina kudu luncalinci luncat mulang udar tina tali gadang. Lisan anu dikedalkeun geus hamo dibalikeun deui. Gambaran ti pribadina anu teguh pengku dina sikep jeung pamadegan. Ulah ngaleuwih anu kawasa sipatna Pangeran Ningsih. Sabab akang boga kayakinan, pati jeung huripna manusia lain ku papada jalma, tapi ku kersana nu maha kawasa. Ngan lamun memang kudu nyorang jalan cilaka ku cara ngabela diri, eta leuwih boga ajen. Batan urang kudu ajal dina kayaan biasa. Kitu sakuduna sikep hiji lalaki anu boga pangarti dina olah bela diri. Abdi ngarti kana lisan akang. Tapi naon hartina ajen kahormatan hiji lalaki Kang lamun rumah tanggana aya dina katunggaraan. Dibaca teh pahitna Kang sabab nu bakal disinghareupan teh nyata jelas ampanan jalma-jalma jahat. Sasatna mah karaman anu geus taya rasa kamanusaan. Ningsih nyaritana di barung jeung ceurik ayeuna mah. Ai Wikarta neuteuk di kalabah buruan imah, kolebat salibatan pikiran ngagugu kana carita anu jadi pamajikan. Nyata nyalametkeun diri ku cara ninggalkeun pilemburan, tapi sikep jeung pribadina Wikarta memang geus asak, tetep panceg dina pamadeganana. Ningsih.
akan dedeh jeung nyaah ka kulawarga. Sigana bae lamun dibandingkeun jeung ka nyaah ka diri sorangan, akan lebih dedeh jeung nyaah ka Ningsih katut Darma. Tapi akan oge nyaah jeung dedeh ka Panglisi Lembur, akan oge boga rasa tanggung jawab kana kasalamatan Panglisi Lembur. Nah akan bakal bisa tenang hati jeung lugina upama kulawarga urang salamet, tapi kulawargana Panglisi Lemburan jadi korban. Ingat ke Ningsih, baheula akan kungsi ngadongeng ngeunaan sikep jeung pamadegan satria Sunda mangsa nying hareupan naon rupa kajadian. Dirina suka kene ajal pati batan kudu nying hareupan panghinaan. Tah, kabaru sarupa kitu teh geus jadi getih jeung daging. Sabab mang tahun-tahun akan guguru ka Mbah Wigena di leuweung Arga Binangun. Wikarta panjang lebar cumaritana, pang-pang namah matri hate pamajikan sangkan teteg jeung panceg ulah galidir jeung kapangaruhan kurasa kasalempangan. Ningsih ngeluk tungku semungah ruk kacipta kumanehna upama teh masalakina meunang musibah nepikeun ka hanteuna pamana. Beuteung kabayang kumaha ngagedekeun anu jadi anakna nu ayeuna kakara umur 10 tahun. Sasatna budak anu meujeuhna kudu diperhatikeun kudu jadi indung jeung bapana. Wikarta ngarenghap tadi narik napas panjang katingali jalan dapur aya nu ngelutrak hudang horeng Darma geuningan anakna nu kakara balik ngarit. Darman budak anu memang kawilang bekal kana gawe beda jeung budak-budak sejena anu sapantar jeung Darma lolobana makapangan ukur resep ulin wungkul, tapi Wikarta beda deui dina ngatikna budak teh bener-bener sina asak jadi hiji lalaki anu sabenerna. Kadia Darma, diuk tadi dinya tah, majeng bapak ina keur ngobrol anu perlu oge dikanyahokeun ku hidep. Nya sok ka dieu gerajang, tadi dia sok diukna tah. Cek Ningsih, neta diuk ka anakna nu harita nyusutan kesang bari netep ka indung jeung bapana terus nyarita. Aya naon kitu mah? Eta geuningan bapa aya deui di dieu, cenah aya riungan teh di bale, Pak. Budak teh harita terus sila diuk milu ngobrol jeung indung bapana. Ai Wikarta netep antep ka anakna. Tumuwuh rasa reueus jeung bagja dina hatena. Sabab Darma anakna sanajan nya budak keneh tapi teu nembongkeun sikep hiji budak anu ogoan atau aduan. Salila ieu tacan pernah Darma sok maradukeun jiwana memang geus kalatih dina kaprihatinanana. Darma, bapa geus ngariung tadi malah kumpul sakabeh lalaki Panglisi Lembur nya kitu dipupuh lembur Ki Arminta. Anu jadi bahan carita taya deui kajabati ngeunaan karaman macan liar anu kiwari beuki mahabu tina kanana. Tah, bapa dipercaya gesan jadi pimpinan mangsa nying hareupan eta karaman. Upama teh dina hiji waktu datang ngaranjah ka lembur urang, Darma kudu nyaho. Harita neuteup Darma teh kan jadi bapana. Teutupan anu ngandung rasa kareueus lantaran nu jadi bapa leber wawanen, Darma seri leutik ka bapana bari terus nyarita. Hebat tuh lamun kitu mah Bapak. Darma jadi kata aja yang ngabandungan lumangsungna tarung antara Bapak ngalawan si Bewok, jalma nu mimpin eta karaman, Pak. Nah geuningan Darma, beut nyaho pimpinan karaman teh ngaranna si Bewok. Wikarta kaget sabab anakna geus nyahoan ka si Bewok sagala rupa. Panglisi Lembur mah taya dinu jadi bahan carita kajabati si Bewok nu cenah mah kajem tur telenges dina tindakanana, Pak. Tapi Bapak wani ngalawananana hebat, Bapak. Budak teh lain salempang tapi kalah kamuji ka bapana gede wawanen. Ningsih ngareret kana jadi anak bari terus nyarita dumareuda. Darma, lain kalah karesep ngadenge Bapak rek tarung teh tapi kudu salempang kumaha lamun ke Bapak cilaka nu matak mama bieu nyarita ka Bapak hidup teh leuwih hade urang tina ti Lembur. Kitu tah anak king. Darma budak teh kerung bari neuteub seukeut ka indungna, teu lila terus nyarita deui. Kumaha ari emak anu lain oge jago ari kudu kabur mama. Jalma jahat kudu diwara ulah diantepkeun komo ieu rek karuksak Lembur atuh. Bapak teh panan lalaki jadi kudu wani. Darma seuri ka bapana, sedengkeun Wikarta imut tanda suka hatena sabab jelas Darma anakna sanajan budak keneh geus boga rasa teuneung jeung ludeung. Teu sieun teu keueung ngadenge bapa rek tarung. Ningsih anu beuki tagibur hatena, satadina mamiharep sangkan anu jadi anak nembongkeun pamulu anu sarua jeung manehna. Anu tangtuna saeutik gedena mawa pangaruh pikeun Wikarta mangsa ngaroba sikepna.
Dharma anak si belok teh jelema anu ngabahayakeun jeung geus loba anu jadi korban katalengesan jeung kakejemanana. Nanti salempang lamun Bapa hidup nepikeun ka cilaka. Nanti sieun lamun Bapa hidup nepikeun ka eleh jajaten. Ya Allah. Waktosna geuningan parantos teh nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara dongeng kiwari neraskeun cariyos Sirawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari hatur nuhun permios.